Narian si Ahmad Chan Kalio yakin yang biasa ngebasok ke saya. Pengen ngerasa gedeng lah. Aduh, kemana si Ahmad ya? Tadi mah si Ahmad teh cenah keur di jalan. Nah, cep kena naon? Kena ulang weh. Nah, berarti si Tantan. Meriam? Hoream. Meriam weh? Mau nengan si Tantan. Moal, jangan meren. Boga duda. Ente. Apa mana dasar mental deh? Apaan aing geus teu da si Tantana pelek buger ngan ngajual sendal aing 10.000 deui. Aing boga ide, Mat. Duh, aing sampe anjing dengan si Ahmad. Oh, iya. Ide naon? Paris Tantan teh pasti neangan. Naon? Naon? Teuing. Lah, enggak ada guan nih dia. Yang modong kan? Anjing, non iya dicari orang hilang. Jika menemukan mendapatkan imbalan 4 juta, langsung datang ke Jalan Sato RT 22 RW 2 hiji. Nah, saha nu masangkeun ieu? Anjing, Mat lumayan. Keumat lumayan. Aing boga ide. Yan, Hah? aing boga ide. Naon? Maneh we atuh pura-pura nu menangkeun urang, lumayan 4 juta sih mah. Mata. Ayo, Aing. Kita tagoan. ngajar di dia. Aing manggil si Ahmad. Hah? Aing manggil si Ahmad pada 4 juta na. Siap kawan wae. Leungit ke mana anjing? Aing balik lah nya. Cik. Kemana mana? Dari itu sebelum cik. San? Wes lah, tinggal ada guan nih dia. Gus action. Makan di jalan kelas apa teh? Jangan makan naon. Ulang. Namanya jadi si Tantan. Oream lah. Hoream. Oream we. Tantan mau nenan. Oh, teuing. Nah, kan juga nama. Boga duda. Teu. Apa sok? Mentaan deh. Teuing lieur anjing, sendal aing dijual di sebelah ku si Tantan. Aing boga ide, Mat. Naon? Panis Tantan teh keur neangan. Kelak.